kebeneran nyana mah pelit ngan salat mah osok akhirnya ka sorga. Barang datang ka sorga teh eueuh nanaon di sorgana, eueuh nanaon imah eueuh kadaharan eueuh bubuhan eueuh air batur mah ala lagreng. Oh Kiai Ajizi geus boga, Kiai Kitu Babai geus boga, kabeh Kiai Ade geus boga, Haji Pendi eueuh nanaon. Ya Allah ya Rabbi nyana lulumpatan ka dieu itu hese. Eueuh nanaon. Akhirna kan nyana bebeja ka pagaweana malaikat. Malaikat, ayeuna naon ieu? Surga. Kota sesuai aja nu diucapkan ku Kangjeng gitu cenah cak Kangjeng di sorga mah serba aya kok itu batur ala lagreng kendaraan mewah pakaian indah bidadari bereleng bubuahan lo kunaon boro-boro nanaon ieu naon boro-boro bubuahan inya sakadar saasuk-asuk gawe ibohong ya Kanjeng Nabi. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Urang dibere pepeling bahwa urang hirup di dunia ngumbara, tapi ngumbara mani habek-habekan poho kaler kidul yang ngumbara teh poho kabali padahal manuku urang geus kasaksian guru urang bapak kolot urang bapak urang emak urang komo musuh mah lupa jasa geus jadi hitung teh mah tatangga urang bahkan aya nu anak aya nu incu geus barali ka lemburna. Ieu ge urang tinggal nungguan tur nungguan ieu moal kebel dedu paling moal kebel mah nu kolot moal kebel tah geus moal kebel deui tah mah jadi cek perhitungan matematika ge moal kebel deui urang doakeun nu kolot mudah-mudahan tereh ya Allah. Tapi salajan dikitu-kitu ge kula sering ngomong mudah-mudahan Haji Pedi jaga sekolot ya supaya diterehkeun nu pae urang curug orok nah iya hese kan aya deui nu maot teh pemuda aya deui nu maot teh handapeun nyana bae heran kula ge maksudna teu kanyana padahal nggak doa terus be horeng ayatna nu tadi paeh mah horeng lain ku kolot lain ku gering lain ku susah lain ku perang tetapi ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di mana geus datang ajal mah teu ngora teu kolot teu budak awewe teu lalaki manu mentak urang kudu nempo ka ajal urang ieu aing irasi ajal ieu abeh siap-siap jeung paeh teh anehna teh henteu tartib lamun tartib mah mimiti kakak mantel kakak adi terus adi adina deungeuna hentang asal geus kakak urang geus aing mah di masjid bae. Emang gua bagian aing ayeuna. Atuh henteu. Masyaallah karim. Na ieu urang kuari hirup sabada di alam arwah. Mimiti alam arwah terus kuari urang ka alam dunia alam mulki. Isuk urang ka alam barzakh. Sakedeung kuari urang di alam mulki. Sakedeung kuari di alam dunia nuku urang geus kasaksian ratusan bahkan dina
pemandangan perang ribuan, Aceh tsunami ribuan, ngitungan batur bae pae, hitungan batur bae pae, gorenganan ge wa ka urang pae teh. Urang ge sok ngitungan ka gorengan batur bae, goreng urang tilok dihitung. Tak tololna urang tah. Goreng si anu salah si anu salah. Salah urang tilok dihitung. Nah eta nu kos kitu jelema belon. Kos polisi. Polisi eta nu. Oh nya mah neuzekeun kasalahan batur, pugunya nu salah. Maksudna ieu keur carita introspeksi diri. Nupang bahaya-bahayana ketika orang nyaritakeun kasalahan batur, ngoreksi kasalahan batur, kemudian orang teu pernah ngoreksi kasalahan orang. Cara kiai tolol tak kiai. Mantep kiai mah paheulana ka neraka sebenarnya mah. Mimiti kiai ka neraka, aju polisi. Aju polisi. Polisi kadua lah ka nerakana. Heulaan kiai. Ngan kiai mah keluar polisi teu. Aduh, ya cerita dosa, pangbahaya-bahayana orang hitungan dosa batur, kesalahan batur, kesalahan orang, teu pernah dihitung-hitung. Tumantak dina ilmu tasawuf mah teu meunang. Ngitungan kesalahan batur kudu urang bae dihitung kesalahan teh merenung. Ke aing ieu ti isuk tadi hudang, pangheulana ka deuleu naon? Oh ping-ping si Mbah. Hiji hitungan tak hitung tas dalam ping-ping malah lain sakadar ping-ping haju ngongkong. Eta terus itu introspeksi hasibu qabla an tuhasab. Nu jelas urang kabehan teh bakal balik ka lembur nu asli anu urang disupri salila hirup di alam dunia ngumbara titah bebekelan jang kelembur nu asli nu mantak ieu kiai ngarajakan ngaji bae ge ka umat, nu mantak pamarentah ngajakan jujur bae ge ka bangsa, nu mantak kolot-kolot urang ngajakan bener ge ka keluarga. Ieu teh maksudna supaya urang boga bekal jang balik ka lembur nu asli. Lantaran ieu urang yakin bahwa setelah urang paeh aya alam barzah, kadituna aya alam mahsyar, kadituna aya alam akhirat, aya sorga aya neraka. Tah ngabangun sorga jeung ngabangun neraka teh kuari. Urang kuari teh ka lembur akhirat endek mawa suluh apa endek mawa batu bata, apa endek ngabangun seuneu mawa suluh ka ditu, apa endek ngabangun istana mawa batu bata, mawa split, mawa semen, mawa naon deui? Naon deui? Tuh kan nyaho ieu budak. Bawaan kan itu. Apakah orang dek mawa seuneu nyieun seuneu, apakah dek nyieun istana, dipersilahkeun. Lamun kuari urang di dieu dek nanya bae heulanan, lamun urang ieu nonton TV ieu keur ngabangun neraka apa ngabangun sorga? Sia-sia tah. Ngeridit ngabangun sorga apa ngabangun neraka? Aisyah ngeridit ente. Tarol, orang curug tolol. Jangan ngomong. Tuh kan, masya Allah berbagai-bagai permaksiatan. Eta teh horeganan urang keur ngabangun. Ketika orang sholat, ketika orang zakat, ketika orang puasa dengan kata simpulna ibadah, berarti orang keur ngabangun sorga. Engke di sorga ge beda-beda. Aya nu istanana agreng pohara, aya nu biasa bae, aya nu RSS. Di sorga geus
maka ieu teu kapanggih RSS ge di luar sorga jangan maksudnya antara sorga jeung neraka ka sorga henteu ka neraka henteu ya Allah nu paling kurang kudu diinget ialah urang bakal balik ka lembur asli ketika urang kuari hirup di dunia Masya Allah karim kabeh paronjang-ronjang ketika neule kendaraan Masya Allah eta kijang nu anyar teh lampuna nongtot waduh warat geus ngomong bae nya sabaraha duit sih eta sabaraha duit sih mun kredit sabaraha bulan sabaraha tahun naik deui waduh Fortuner wah bohabat terus naik deui mobil anu nyana teh nyaho ngaranna teh wah nyana teh nyaho ngaran nyana mah ka mobil teh nyaho bagus bae urang lembur atuh ngaranna aja tah eta kendaraan neuleuh imah neuleuh pakaian komo neuleuh urang Karawang Masya Allah tah eta urang dedeleuan nu kitu bae aju ku urang dihayukeun urang hanya sekedar sakitu ku urang diusahakeun ya usaha jang mobil usaha jang imah usaha jang pakaian usaha jang kawin deui hasil paeh sakitu kitu nangis bakal jadi siksa tet urang teu inget ka kos kitu teu inget ka kos kitu Masya Allah kari padahal urang kuari keur ngabang nah urang kuari beli imah baju dibagus-bagus kendaraan imah sare ge pohara make kasurna teh nu buatan pasar kemis teh Inoak Inoak itu bagus Inoak batu panas Inoak tapi ketika orang maut Masya Allah bayangkan kurang begitu orang maut roh orang keluar awak orang dicengcerika baringkeun endetolan dulur kabeh ngalayad tandian bungkus kencengkeun pocongkeun teu nyaho eta sasaha apakah eta bupati nu kenceng kena gubernur leuwih kenceng deui polisi leuwih kenceng TNI hai kabeh ieu geus mah kiai sarua pocong-pocongkeun dipocongkeun teu nyaho eta letnan eta jenderal eta abuya komo kieu mah RT lain online geus dipocongkeun Masya Allah hari dipocongkeun bawa ka kuburan renungkeun ku urang ketika di kuburan nu kamari urang teu meunang salah kudu aya spring bed ku hari samake heueuh nu kamari kudu make AC bae ku hari boro-boro AC ya Allah ya Rabb saaya-aya kamari mah kudu kelega bae kudu tiis bae kudu memadai segala lengkap perlengkapan di kamar kuari di jero kuburan diuk teu bisa samak boro-boro loreng boro-boro jas boro-boro jubah kain kafan saaya-aya renungkeun jubah ku urang pangbalikan urang nu asli seperti eta anu kamari komandana siap dan laksanakan siap dan komandan siap dan esok dundan selesai nu kuari buya sia esok selesai eueuh nanaonan di jero kuburan
murid nu kamari ieu ka urang sungkem teh malah nincakan urang. Nincakan urang. Anu kamari siap dan nyana anu nincakanana. Ah, konek. Ada dua. Pangbalikan urang nu asli, Masya Allah, teu pernah kurang direnung. Tetapi lain sakadar eta anu paling bahaya. Jasad mah asal tina taneuh, minha khalaqnakum. Tina taneuh balik ka taneuh. Ruh urang nu asal ti Gusti Allah, balik dah ka Allah. Kuari orang dipadu kedua, Hiji jasmani, kedua ruhani. Ketika keluar khurujur ruhanil jasad, ruh balik ke Allah. Jasad mah orang dikubur. Nu paling bahaya ketika roh orang ieu teu suci deui. Allah bisa menerima karena keayaan roh ketika roh suci. Ketika roh teu suci, ku Allah teu diterima, ditempatkeun di tempat anu geus disadiakeun nu ngaran neraka ieu nu kudu direnung ku urang. Masya Allah kari. Nah, mantap kula boga dongeng. Hiji jelema ngaran Ibrahim bin Adham. Nyana keur diuk bae di sisi jalan. Jol aya panglima. Nanya panglima, "Pak, ya. Saya mau tanya sama Bapak." "Tanya apa?" "Saya kebetulan ada undangan untuk represi, untuk hajatan. Ada seorang anak buah saya, seorang anak buah yang hajat. Coba di mana tempatnya?" "Oh, cek Ibrahim Adam." "No." Tuh, atuh ka ditu bae panglima jeung anak buah. Barang kadinya kuburan. Sial di jelema. Cek panglima kurang ajar. Nuduhkeun panglima ka kuburan, goblok meureun jelema. Langsung nyana balik deui kadinya, siksa. Komandan itu panglima langsung disiksa, cek huluna Ibrahim bin Adham. Alhamdulillah lagi. Cek panglima, kok lagi sikat lagi. Oh, cek oh, geus carindul ieu lagi. Nyana seuri we lagi. Stop cek panglima. Ini kenapa kamu ditinju, dipukulin kok lagi? Saya sedang merenungkan dulu saya raja. Orang nggak kenal dengan saya yang namanya Ibrahim bin Adham. Emang kamu siapa? Saya Ibrahim. Untuk dipeluk nanti dulu. Saya dulu raja. Tapi ketika saya diberi oleh Allah nur ilahi, ternyata kerajaan itu tidak ada artinya buat saya. Kemewahan dunia nanaonan, keagungan dunia nanaonan, dengan tidak merasakan tidak ada apa terhadap dunia, maka saya selalu merenung terhadap akhirat. Lantas kamu tadi dipukulin kenapa ketawa-ketawa? Dulu waktu saya jadi raja mungkin masih banyak dosa yang belum bisa diampuni oleh Allah. Mungkin melalui dipukulin kepala habis dosa saya aja sekarang. Kalau menuhun dia seceknya cek Ibrahim meureun ieu ku dipeupuhan hulu kula dosa beak kabeh. Tanu mantak beusi aya nu dipeupuhan polisi nuhun kudu. Sebenarnya mah nuhun. Atuh dibalik polisi dipeupuhan ku urang nuhun deui. Lantaran dosa ieu sebenarnya. Aslinya dosa. Masya Allah. Cek panglima emang Isa Ibrahim langsung dipeluk. Ya Allah ya Rabb. Nah, cek Ibrahim bin Adham, anjeun kabehan keur jadi panglima, keur ngajabat jadi penggede, kukula dituduhkeun imah asli itu bakal paeh ka ditu kabeh. Sabaraha balok di dieu, sabaraha bintang di dieu, isuk tidak berarti. Balok dan bintang ketika di dunia, besok ketika masuk kubur, urang embung mau balok, embung mau bintang. Isin asup ka jero kubur ketika orang mau balok. Aja pedi mah deuk mau balok kalapanya nama. Bloon. Iya.
sebab boro-boro gak kuburan ketika rek sakarat jelema kabeh sadunya merenung cuman satu yang diingat, Allah. Dek sakarat maka bege apakah eta presiden, apakah eta menteri, apakah eta gubernur, sekalipun kiai embung disebut kiai sebab besi nyasarkeun ka kiaian hiji be Allah. Embung naon? Embung neule jabatan, embung neule pangkat, embung neule balok, embung neule bintang, embung neule buya-buya kos gitu embung. Kuari nya masal tuh di Kiai Pendi. Nah, ini teman gua aja gitu. Tapi lamun Mang Haji kamu Mang Haji goblok. Aing geus jadi kiai cekeun teh. Ambo, ieu budak kiai jahanam ieu mah. Nah, eta lah ketika urang deuk sakarat mah kabeh embung aya nu milu. Lantaran naon? Inggis. Sebabnya iya asli. Kuari orang ngomong paeh lalagaan. Isuk bageto mah asli. Ketika orang berhadapan jeung nu asli, geus teu bisa kukumaha. Berhadapan jeung nu asli teu bisa kukumaha. Ieu mah asli kan? Ketika malakal maut geus aya berbahaya. Masyaallah karim. Geus teu bisa kukumaha. Assalamualaikum. Cek malakal maut. Haji Pendi. Aya naon cek Haji Pendi? Ulet tugas kula. Rek naon? Nyebut nyawa. Ih ulah waka. Naon gitu cek malakal maut waka. Kredit cadangan. Deus teu bisa kukumaha. Asli. Mentak jelema hayang nyaho bagus jeung teu bagusna diri hiji hayang resep apa henteu pae sakitu ukuran. Urang ieu hayang ngukur diri urang aing sih bagus apa henteu sih sebenarnya menurut Allah rela apa henteu ka pae sakitu bae ukuran terakhir eta. Hiji eta seluruh ilmu tasawuf jeung ilmu thariqah ukuranna pae. Lamun urang geus rela biasa panyanggakeun sadaya-daya Gusti berarti keur bagus. Pacen eta aya di Jati anu bunuh diri teh eta ge nyanggakeun goblok teh lain. Ieu mah tah urang keur tenang, tentrem. Masyaallah andai kata dicabut nyawa ge mangga berarti keur bagus. Tapi lamun urang ditawaran model kieu Mang Haji, kira-kira mun isuk pae daek. Geus harapan ieu mah. Harapan ieu mah jauh ieu mah. Jauh. Sekali dia ngajib ini mun isu pae siap. Kuari kieu tuh kabeh paraeh Mang Haji mah hirup bae kieu didinya ngising didinya dae. Jauh bener aja mah. Nah iyalah. Jadi rumah terakhir adalah kuburan. Urang kuari keur mengenang seseorang anu geus aya di alam kubur, di alam barzah. Nu antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum lahikun. Nah, urang mah kuari ngan syukur ngomong doang. Ketika roh urang keluar, nyana ngomong inna lillah kula milik Allah wa inna ilaihi rajiun. Kami balik ke Allah kan. Roh urang ngomong sorak. Kuari mah urang ngan sakadar ngomong ge dititah bae ku Kangjeng Nabi. Roh urang ke ngomong ketika keluar innalillah. Ngaku kabeh. Kabeh ngaku. Jah ulah urang nu mukmin nu kafir ge ngaku. Kafir, Kristen, Yahudi, Konghucu, Buddha. Kabeh ngaku innalillah. Kami nu Allah dek ka mana balik atuh nyan wa inna ilaihi rajiun. Kami kabeh balik ke Allah. Nah tinggal engke urang asli nak bisa balik apa henteu ke Allah tergantung amal urang. Maka aya jelema pelit dasar pelit teh barang berek nyana keur kieu bae dihareupeun imah jol aya nu menta-menta. Begitu anu menta-menta maksa. Kulantaran maksa
dibere lah aku jangan minta duit, dibere duit indit karak ke 10 lengkah babalik deui ulah minta cai atuh cegeuna cai ke atawa kopi atawa susu atawa naon jeruk geus bere duit tangga tadi tuh duit geus bere men tadi bae henteu tuh kula naon bae nu aya kue-kue henteu geus tadi tuh indit bere duit sia bae indit kacaritakeun peutingna ngimpi teh jelema nu pelit teh begitu ngimpi kiamat begitu kiamat langsung giring masyar kabeneran nyana mah pelit ngan salat mah osok akhirnya ka sorga barang datang ka sorga teh eueuhna naon di sorgana eueuhna naon imah eueuh kadaharan eueuh bubuahan eueuh air batur mah ala lagreng oh Kiai Ajizi geus boga Kiai Kitu Babai geus boga kabeh Kiai Ade geus boga Haji Pendi eueuh nanaon ya Allah ya Rabbi nyana lulumpatan ka dieu itu hese eueuh nanaon airakan nyana bebeja ka pagaweana malaikat ayeuna naon ieu surga kok teh sesuai aja nu diucapkan ku Kangjeng gitu cenah cak Kangjeng di surga mah serba aya kok itu batur ala lagreng kendaraan mewah pakaian indah bidadari ngabereleng bubuahan lo kunaon boro-boro nanaon ieu naon boro-boro bubuahan inya sakadar saasup-asup gawe ieu bohong ya Kangjeng Nabi cek malaikat anu asup ka sorga teh eta teh geus untung adapun ngabangun sorga kumaha di duniana lantaran ieu maneh mah teu daek ngabangun di duniana ieu ngan saukur sakieu-kieuna doang ieu ge lahan talahan cak malaikat eta ge kamari be maneh mere duit kanu menta-menta teh tah lamun teu mere duit mah teu boga lahan ieu ge di sorga jasa langsung hudang merenung hudang langsung kieu ya Allah ya Rabbi horeng di sorga ge aya pelitna eueuh bangunan tuh bangunan makanan nanaonan Masya Allah eta ge nya boga lahan mere teh eta duit ka jelema nu maksa di harita nya barahan bae geus terus asal anu menta-menta ha komo jahe mah tong barahana overdosis tah mah oh kudu barahan bae geus naon aya Masya Allah akhir hayat jana dibere ngimpi deui ku Gusti Allah begitu ngimpi asup deui ka sorga ya Allah ya Rabb bangunanna indah bubuahan loba dan lain-lain sebagainya mencukupi nah cak malaikat ieulah bangunan maneh nu baheula mangan sakadar boga lahan ge ala kadar lantaran ngabungahkeun kanu menta-menta nah ieu buktina sorga ge saeutik lantaran kuari mah loba jasa maneh ngabangunna nah ieu seperti ieu eta geus digambarkeun model kos kitu ge urang pelit bae ja teu daek barahan teh teu daek pelit bae ieu kurang kumaha kula dongeng kanya geus sering jasa jak kuari kuari teh lain tambah barahan tambah pelit Masya Allah nah ieulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang bakal balik ka lembur nu asli apakah orang dek ngabangun neraka mawa suluh ti dieu berbagai permaksiatan nuku orang dibangun atau orang dek ngabangun surga melalui ibadah terserah eta bakal aya arana diserahkeun ka urang kabehan nah ngan sing hade urang salila hirup hiji nu paling istimewa hirup mah ulah ngadoakeun jore ka batur teh eta lamun geus bisa ulah ngadoakeun jore ka batur geus wali tuh ulah ngadoakeun jore sama sekali bagus bae geus kumaha Allah bae
jelema nu mantak diangkat jadi nabi, nu mantak diangkat jadi rasul lantaran genna teh geus jelas nyana teh istimewa. Nu mantak diangkat jadi wali lantaran nyana teu pernah ngadoakeun goreng ka batur. Mantak Allah pernah nanya ka malaikat Jibril, Jibril, nun Gusti, mun maneh dijadikeun manusia ku kaula, maneh da kumaha ibadahna? Ih Gusti atuh nyangakeun sadaya-daya atuh abdi bajadung Gusti teu terang nanaon. Adapun ibadah jeung teu ibadahna ge atuh kumaha Gusti bae. Bagus, Gusti Allah. Tetapi lamun maneh ku kaula dijadikeun manusia, endek kumaha ibadah maneh? Pilihan maneh heula. Hiji abdi mah endek beberean bae moal eureun-eureun. Dua, nomor kadua kula mandek nulungan bae salila hirup kaula. Tilu kula mah endek mengabdi bebeneran ka Gusti moal aya jang abdi. Nomor kaopat, abdi mah teu hayang ka surga, teu hayang ka neraka. Tah opat perkara abdi mah. Tah Jibril nu mandak maneh dijadikeun Jibril ge ku kaula lantaran boga kahayangna seperti eta. Lamun urang tah mun urang nuturkeun seperti eta, urang ge ongkos malaikat Jibril. Minimal ganti ngaran Jibril lah. Eta hebat malaikat Jibril. Salila hirup kula mah endek beberean bae. Bu pon ware tak boga niat dek beberean teh pan ieu mah lain hayangna dibere. Ih teu meunang manggih nu sugih. Asal manggih nu sugih bae haju bae, nyieun bae nyen proposal. Bangkawarahnya sih. Nah, ieu urang ulah ngadoakeun goreng. Baheula di Mesir aya hiji sepasang ustad jeung ustazah magahan ngaji susah, suami istri susah. Maisyahna kahirupanana ngan boga kotok-kotokna hiji. Endogan isuk jual, endogan jual. Eta bae maisyahna tanyana mah geus teu boga nanaon deui. Bagaweana ngan magahan ngaji bae. Tetapi nyada bisa seserian jeung pamajikanana lempang indah teu pernah bae kadeuleu pasentrok teh teu pernah pan urang mah di jero mobil ge teu nanya jeung pamajikan hareudang ke jero AC mah AC hareudang sial teh urang curug tolol ieu teu boga nanaon tapi bangunan teh adem ayem ya Allah eta indah aja serta imah tangga kos kitu teh susah tetapi kadeuleuna halimpu nu ngaraji loba ayalah pamalingan hasud cek pamalingan ieu ustad bangunna teu pernah bentrok cek kene paling ku aing kotokna teh emang pamalingan mah kos kitu intip pas isya paling bawa isuk-isuk teh ngajual endog teh kan si kiai dideuleu bebeja eueuh cek pamajikanna ka kotokna ge eueuh kotokna eueuh boro-boro ngajual endog urang kotokna eueuh jangan ku salaki aja eueuh geus seserian kabeh ge atuh meureunnan kotok-kotok nu Allah dicokot-cokot nu Allah ku Allah atuh urangna ge atuh nu Allah ieu lang ge urang paeh ku Allah heulah ka cenah geus lah urang mau paeh ieu ulah dalalahar ka lah ngeunaheun teh ngadenge kitunya asana tiis teh ka hate ngeunaheun moal aya dicurug moal oh sim jeleger atuh aduh jianana jandela peupeus hiji bae mah tenang ya Allah ya Rabbi masyaallah geus tenang tentrem lantaran jelema mah lamun pasrah ka Allah janji Allah bakal ditaekeun bakal diangkat ti isuk doang ka lohor ka asar Masya Allah begitu asar aya deui nu mere kotok cak sakawal mah 10 cak sakawal mah 100 nya mah geus tenang-tenang bae tinggal pamalingan ku ari cek pamalingan teh aing lah ya ustad tinggal ustad pencit bae sia kotok dipencit bismillahirrahmanirrahim maling ge biasa mencit kotok mah bismillah nu anehna
begitu kotok dipencit bulu-bulu kotok banget narempel jarah nadi kabeh jadi banget da ieu pinuh ku bulu Masya Allah cabutan jadi deui harita keneh cabutan jadi deui ka dokter terus diberesa jadi deui terus ka dokter terus ka kokolot kayak gitu cabutan jadi deui ka dukun jadi deui ramuan geus diinum geus jarah di eta jadi bae ayeuna kan nyana bingung ieu bulu kotok jadi bae sakeneh ayeuna nanya lah nyana ka Ba'dul Arifin mun cek urang mah wali ahli Allah datang nyana ka dieu Waalaikumsalam naon kula maling kotok kiai sia teh ya kiai dipaling maksudna jaga teh lah ulah halalin puting beta kiai ajo ieu barang dipencit di bulu kotok ka dieu ka beungeut geus ka dokter geus ka dukun geus ka nu bisa ramuan jadi deui nah ieu kumaha cara keneh istikharah si kiai teh ka Gusti ieu mah penyakit moal cager lamun lain didoakeun jore kudu dipalingna lamun nu malingna lamun nu dipaling ngadoakeun goreng cager lamun encan ngadoakeun goreng mah ieu terus datang ka pae mah cager Masya Allah itu mah hiji sakitu bae geus satu kitu mah ngutus jangan ngutus supaya ngomong jore kiai lain geri lain boga kotok boga jadi kotok ka mana maling nyaon teh nu malingna henteu kula lamun ngabejakeun nu maling mah teu kudu henteu ieu mah kiai maksudna ieu aya geus nyaho makan kiai deuk kumaha atuh doakeun bae doakeun supaya ku galede ulah sial kiai hese jasa hese jasa kiai Masya Allah terus isuk datang deh ke ibuna Bu Haji jadi lain boga kotok boga itu hari anu maling jeung kotokna nyaon teh nu malingna eta urang dia sebenarnya urang mama lagi kajian gerak Allah lain kitu bi aya geus kajauhan mah panu malingna bisa dipanggil bisa dinasehatan atau kurang bisa dicarekat ulah nyana nang Allah lempang nage nang Allah maling nage eta teh meunang gerak Allah atuh kumaha Allah bae ngagedean buluna lain cager anu diutus dicarekan goblok sia kamari mah teu paranjang kieu cagena ya asal beuki bagus bae bulu manjangan ya Allah ya Rabbi geus datang deui ka dieu teu daekeun ngadoakeun goreng Masya Allah eta kiai kuat jasa kuat akhirnya meleh deet nyana datang tadinya Waalaikumsalam Isa kula nu meuli kotok 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 kiai Masya Allah atuh masalah meuli kotok bulu udah jadi kadinya ya iya jadi kula geus ka mana ieu teh cager-cager nah ieu mah eueuh deui jalan cek kiai anu di anu hiji-hijina cara supaya cager lamun kiai ngadoakeun goreng ka kula ya tuh kula ngomong ya kena ngadoakeun goreng mah jeger ka Allah nang Allah manjangan deui nyana sujud di dinya artina ieu mah doakeun goreng ya supaya jadi obat bae ieu mah kula mah doakeun goreng kula deuk kumaha ta kumaha nu penting kula cager dia mah ngadoakeun goreng ge lain naon supaya kula cager bae akhirna nyana merenung ka Gusti Allah demi kecageran akhirna nyana ngadoakeun goreng maksudnya mah supaya cager henteu aya naon di hate jang nyageurkeun ya Allah ya Rabbi hamba Gusti nu maling kotok kula anu kula ieu teu pernah ngadoakeun goreng makin kula teu ngadoakeun goreng makin panjang buluna karunya kula ya Allah ya Rabb ieu jelema nu maling kotok nyanggakeun sadaya-daya kula tresep jasa sabaraha dipaling ku jelema ieu
atuh baleslah Gusti sakumaha pagawean jelema anu maksiat harita kene cage cage spontan Kiai kotokna paraeh kabeh anu tadi teh nang pamere teh lantaran ngagonengkeun goreng ngadoakeun bareng paraeh kabeh kotokna dibales tuh jadi eta teh sebenarnya namanya embung ngagonengkeun eta mah sakadar ngobatan. Nah ieu konsep hirup urang dek jadi kiai, dek jadi pedagang, dek jadi pemerintah, TNI, dek jadi polisi, dek jadi daun be hiji be ulah sok ngadoakeun goreng ka batur insyaallah geura. Indah jasa. Jah hirup teu kudu jadi kiai. Henteu kudu jadi kiai Kanjeng Nabi berhadapan jeung panglima perang, apakah Kanjeng Nabi nitah eureun ka panglima jah henteu? Kanjeng Nabi kapanggih jeung polisi askar, apakah Kanjeng Nabi titah eureun jadi askar? Henteu. Kanjeng Nabi kapanggih jeung petani, sugan Kanjeng Nabi nitah eureun tani? Henteu. Kanjeng Nabi kapanggih jeung pedagang, sugan Kanjeng Nabi nitah eureun dagang? Henteu. Ban Kanjeng Nabi mah mangga kabeh, nu penting takwa ka Gusti Allah, sebab etalah bekal jang bahan balik ka lembur asli. Urang jadi polisi, sing jadi polisi nu takwa, sebab polisi ge bakal paeh. Urang jadi TNI, sing jadi TNI nu takwa sebab bakal paeh. Urang jadi pedagang lah nu takwa sebab bakal paeh. Urang jadi kiai lah nu takwa sebab bakal paeh. Di kiai ge loba nu teu takwa. Kiai begitu di Lampung. Di Lampung mah teh sarua KTP-na orang pondok eta. Sarua. Nah iyalah. Jadi urang kuari berusaha jadi jelema anu takwa ke Allah dengan posisi anu geus diatur ku Gusti Allah. Kula sok dongeng di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir. Aya seorang tentara datang. Waalaikumsalam. Cek tentara. Kula kabita jasa ka Tuan. Ai gitu. Asana ngeunaheun jasa hirup Tuhan mati majlis ka masjid ka imah, di majlis ka masjid ka imah, ngaji zikir maca kitab, ngaji zikir ngeunaheun amat. Ai maneh naon? Kula mah ieu keur perang katanya, melawan tentara Mongol di perbatasan. Tuan Syekh Abdul Qadir langsung tungkul tangga seri. Cik Tuan Syekh Abdul Qadir buat ting ka sorga heulaan ente daripada murid-murid kula. Nyana kaget. Kok bisa gitu? Masyarakat Baghdad bisa tenang lantaran anjeun ngahalangan musuh-musuh. Dengan anjeun berjibaku menghalangi musuh, yai, pedagang, umat tenang dengan memberikan ketenangan bangsa. Anjeun leuwih ti heula ka sorgaan. Tuan Syekh Abdul Qadir geus ulah eureun jadi polisina, geus ulah eureun jadi tentarana. Nu penting tentarana lillahi ta'ala. Nganeangan coba ge di Indonesia tentara nu lillahi ta'ala. Coba neangan anu polisi anu tasawuf. Atuh aya loba henteu. Aya polisi nu tasawuf anu mah digeleng kahujanan kitu, polisi tidur. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahlilul labziyu tawi iki iku urayan kang bangsa lafaz laisa fi maduna makna duna agolla awagin jamu giyatin layalan ladayu giyam ma'rufatun kugang den kinawaruhi wa kudirat hunalan den kira-kira ken yaugia huna ing dalam kene banggonan biar ba'ina dirhaman kalawan 40 dirham minal warik bifatil wawi majane galawan fatawa wa kasrail fa'al fiddah lelen gazakeun rone warik al fiddati iyani perak
Sadaqatun temana zakatun Zawdun minal ibil Nazawad mabayna salasa wal asyara minal ibil Tawidawataikum waktu Masagang tetaping dalam antaranya telulan 10 Minal ibil saking onta bilangan gitu antara 3 jeung 10 ngaranna zaud. Awasuk jamu wasakin wa wasitun asan lan ladawi awasakikun 60 golak. Suarba'atu amdadin lan ladawi sasaiku papat pirang-pirang mud kalikeun 4 kali 60. Wal mudulan ladaya mad abnatun nigo sacauk bika faya rajuli kalawan efek-efek rorone wong lanang al mudadili kang sedang ulah jangkung gede teuing ulah leutik teuing sedang alladzi laysa bi'azimil kafain wala saghirihim Angwaranana ya ladzi kutetep kalawan agung ebek-ebek rorolan lora kang cilike kafai sedang mengenahin sedang janggung teuing ulah pendek teuing ulah sedang gede teuing ulah leutik teuing ulah sedang ngaranna kitu kene geulis teuing ulah jore teuing ulah sedeng ngaranna urang boga pamajikan geulis teuing urang moal bisa ka mamana rempan lain wae neuk ka mamana rempan pamajikan bese nu ngaganggu ku sebab geulis jore teuing urangna los wat neuk ka mamana los kan sia mah lah malah nu ngaganggu bisa nu beukieun tanda bagus sedang jadilah ikulani lalaki ke kasep teuing ulah jore teuing ulah kasep teuing atuh pamajikan rempan jore teuing cara si eta atuh geus diloswatkeun ku nya geus anu beukieun ka salaki aing cek adalah Ikulade siji wujub zakat dari kang awalik wajib zakat bil fiddating dalam salak bahimatil an'am lan jakaya bahimatil an'am pirang ingon-ingon bayanin yusab kulli sin bil min dzalik al martalakan yusab saban-saban pantagang tetep saking mangkono fiddah bahibah dua wujub zakat utawi kang kaping done iku wajib zakat bil khamsati awsukin dalam 5 pirang-pirang wasak bila tamari saking korma wala bilan wijil fama fauq kabarang kang teteping dalam sadu kuring khamsah wa bihadza qalal jumhur lan kayawani kilaiki wujub zakat ngujab Ilham zada awasuk ngucap sapa ulama jumhur walam yasyarit anusobalan lora nyarat kening nisab sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah man nyaratkeun nisab penting mah boga sabaraha keluarga qala lan ngucap ya Abu Hanifah tajibu zakat bil qalil wal katsir wajib apa zakat ing dalam kang setitik lan kang akeh mustadilan bi umumi qoulihi ta'ala ale kang amri dalil kalawan umum dawan Allah ta'ala orang memal bisa abi mama bani bamaku umumna ya jawa nakhsis wa tu haqqahu yaum hasadi lan Waikan sirakabe aku ingake wong ayo masading dalam dina panene si wong pokona kaluarkeun poean panen deuk loba rek saeutik itu tilu suku tu zakat kang kaping 3 iku logore zakat bimadum nuduna khamsi awagin dalam barang kang tetaping dalam kurang 5 pirang uga minal fiddati saking salaka wa madunal khamsilan barang kang sandapeng 5 minal ibil saking onta wa maduna khamsati awsukin lan barang kang kurang 5 pirang wasak minat tamari wal habi
saking korma lan wijil an Salim ibn Abdillah wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa famal makhfud maka napun utawi kang den jeerkeun bil harfi kalawan haraf fahuwa iku maka utawi makhfud bil harfi ma yukhfadu iku barang kang den jeerkeun yamma bimin kalawan min wa ilalan ilawan lanan wa alalan ala wa filan fi wa rubalan ruba wal bailan bawal kafilan kaf wal lamilan lam wa hurufil qasami lan pirang huruf qasam wa hiya lan ladaya hurufil qasam al waw iku wal baulan bawa taulan ta wabiwawi rubalan kalawan waw rubawa bimudlan kalawan mud wabimundulan kalawan mundu. Di mana-mana jelema ibadah ka Allah timimiti syariat naik kana tariqah naik berhakikat ketikanya nanggeus aya dina hakikat nyana jadi raja nu asli mah lain belusukan lain gubernur Ahok lain bupati, lain camat, lain lurah, lain arat. Tapi orenganan asli naraja mah wali. Sebab nungaran raja mah jelema nu merdeka. Nu merdeka mah wali. Moal bisa merdeka lamun teu latihan heula. Negara urang negara Indonesia 350 tahun dijajah. Hayang keluar tina belenggu penjajahan. Musyawarah seluruh rakyat Indonesia dengan dipelopori ku sababaraha pelopor. Aya Bung Karno didinya, aya Bung Hatta didinya, perjuangan aya Imam Bonjol, aya Raden Supratman, aya Ibu Kartini, jeung nu lain-lain. Karena kesemangatan bangsa bergerak menuju satu kemerdekaan, misi jeung visi dihijikeun tanpa pamrih. Alhamdulillah Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45 menaikkan bendera sang saka merah putih, menyatakan negara Indonesia merdeka, ditebus dengan berjuta-juta mayat, berjuta-juta ruh anu ngagulimpang bapa dan anu ngagulimpang bapa kolot dan anu ngagulimpang pemajikan anak tetangga jeung sajabana hanya untuk kemerdekaan. Dia sila kemerdekaan dengan tebusan seperti eta anu boga sejarah baheula bapa kolotna tertembak kena murtil, anu pamajikanana we celian, anu deres we celian manu kabom menghandapkeun bujal, tapi hirup kan teu bisa dipake. Nah, iya anu dipencitan, anu susuna digodot,
eta tebusan sebuah kemerdekaan nukuari di aresian kunyana teu pernah membaca sejarah menang capek luar biasa nyana merubah kedaulatan anu tadina kedaulatan rakyat kuari kedaulatan sieta kedaulatan sieta kedaulatan sieta nah iyalah eta mah negara teu masa bodoh ieu mah urang manyaritakeun kemerdekaan diri mimiti orang teu merdeka ku dunia di utara tur ku dunia harus berangkat pagi pulang sore hanya sebuah dunia naik turun jabatan kemudian boga anak buah lah orang kieu kitu hanya sebuah dunia ternyata orang dibudakeun ku dunia sedangkan Kangjeng Nabi manaropa dunia tarokaha jelema anu nyaho kana dunia pasti ninggalkeun sebab dunia eta kasiba lir teu beda jeung sato galak sahasi jelema nu neuleuh maung kemudian teu lumpat sahasi jelema nu neuleuh gajah teu lumpat sahasi jelema nu teu singa teu lumpat kunaon atuh ari neuleuh maung jeung singa lumpat beusi diterkam tetapi lamun neuleuh dunia urang bobogohan jeung dunia padahal maung jeung singa mah merusak hanya jasa di dunia doang tetapi dunia mah ngarusakna ieu menuju ke arah batin anu bakal nyilakakeun di akhirat asup ka neraka jahanam abadal abidin antak jeung Kangjeng Nabi manaropa dunia tarokaha jelema anu wau kana dunia geus nyawa kana dunia pasti lumpat tina dunia urang mah ngudag dunia berarti orang mah beloonna ge beloonna deui jadi ti beloon teh 2 kilo geuning ka dudu jauh kan sebab urang anu dunia di teangan na ieu keur carita urang mah ieu teu wau berarti kana dunia lantaran urang ngudag-ngudag dunia minimal dunia nu aya urang gunakeun pake ibadah ka Gusti Allah tuh bupati keterkam ku dunia tuh gubernur keterkam ku dunia tuh DPR keterkam ku dunia tuh MPR keterkam ku dunia tuh berbagai manusia-manusia nu jadi big boss dan lain sebagainya eta teh keur keterkam ku dunia di mana dunia yang dituturkan cek nyana puncak yuk cek nyana Bali yuk cek nyana ke luar negeri yuk beli eta masuk hotel yuk urang meuli yuk jajan yuk dunia keterkam nyana ku dunia eta mah nyana mah keterkam ku dunia sebab dunia na aya urang mah ngudag dunia na eueuh adana eueuh jadi teu katerkam nah ieu lamun kiai ngudag-ngudag dunia milu jeung partai Golkar aju aya nyana hidup-hidupan eta kiai keur katerkam ku Golkar kiai milu hidup-hidupan di PT ieu teh keur katerkam ku PD hanya sebuah dunia ninggalkeun ibadah ka Gusti Allah teu karasa bagi ipis iman dilengitkeun kalazatan ibadah ka Gusti Allah nyana terlena babarengan jeung lurah camat bupati jeung bangsa aktor gitu politikus katerkam nyana nu kamari mah asaraya di masjid kuari mah nyana aya di pendopo kamari mah azhar magahan budak ngaji kuari mah nyana teh keur ngarumus-rumuskeun lain-lain sebagai eta nya ngaranna katerkam nah satungtung kitu bae hirup datang ka pae rugi merdekakeun atuh waduh cara ngamerdekakeun kudu aya nu nungtun mursyid ngaranna kuari nyana aya nu nungtun mulai hirup ngamerdekakeun diri tina dunia anggeus beres alhamdulillah kuari kudu dimerdekakeun ti makhluk sebab makhluk memual keluar ti dua hiji ngalem nomor kadua nyacat ketika orang robah di alam jeung dicawat berarti orang can merdekakeun diri orang tina makhluk ayalah nu nungtun alhamdulillah
kemudian nafsu anu ngabelenggu urang loba kahayang hayang itu mun urang teu diwara nafsu teu diri Allahan urang moal merdeka ku urang ku ari diri Allahan hayang ieu di perangan ku urang hayang itu di perangan ku urang kayangna ngan sakadar difokuskeun kana parentah Allah merdekalah urang ku ari tina setan teh musuh urang inna syaitana lakum aduwwum bin maka urang nganyahokeun la setan nukos kumaha eta setan supaya urang jelas ngamusuhanana barang dideuleu-deuleu orang setan mah buukna panjang mendak lamun bukna panjang berarti eta setan nomor kaduana anu gendut eta nu gendut setan biasana garendut setan mah geus nu gendut berarti setan geus kitu bae eta mah anu gitu naon cingcina loba eta setan aduh ih cenah jalain setan aing mah jelema okos setan wow tapi aya penemuan baru di sebuah kendaraan di kereta api aya jelema panjang buukna kemudian cicing bae ternyata barang diteliti ditanya beungeut marah mai padahal buukna mah panjang maka levis ternyata orenganan manehanana keur tadarus di jero kereta ge horeng tadarus masyaallah aya deui di pondok pesantren dibotakan tapi nganjang bae jadi lebih baik panjang buuk pakai tadarus dibandingkeun jeung botak pakai bobogohan. Nah, lah cenah aing moal dicukur atuh setan bae tetep. Yembung di setan-setan nyana ngomong bae. Aduh, ampun. Itulah ibadah ka Gusti Allah horenganan terjal loba tanjakan-tanjakan disebut aqabah. Tanjakan pertama dunia, tanjakan kedua makhluk, tanjakan ketilu nafsu, tanjakan keempat setan. Ketika orang bisa melalui tanjakan-tanjakan tersebut, maka wusul ilallah. Orang geus datang ke hakikat. Lamun urang geus datang ka hakikat mah aya kanikmatan sebab urang teu terbelenggu ku syariat. Urang mah kuari lamun salat eta terbelenggu ku syariat. Ketika orang salat nangtung kemudian difokuskeun make niat usolli fardhu zuhri 4 rakaat mustaqbilal Ka'bah. Allahu akbar. Orang mah terbelenggu ku syariat. Tapi jelema geus datang ka hakikat moal kitu aing ieu dihirupan ge ku Allah ruh aing ditiupkeun ge ku Allah sementara ruh aing geus wawuheun jeung Allah di alam arwah geus ditanya alastu bi rabbikum lain ta aing pangeran sira qalu bala syahidna roh kabeh teh ngaku Gusti teh pangeran ketika diasupkeun ka awak urang berarti nya geus wawuheun jeung Allah. Kuari dididik urang teh di pondok pesantren bersyariat berthariqah nyana geus datang ka hakikat asli nama roh teh geus wawuheun ieu jeung Gusti Allah geus atuh nu ngahirupkeun Allah nu ngamaotkeun Allah nu ngagerakeun Allah nu nyicingkeun Allah kabeh Allah aing lempang nang Allah datang ka masjid nang Allah nangtung di dinya nang Allah. Waktuna jam sakitu pas berarti sholat zuhur berarti atuh geus beda kudu sholat Allahu akbar hakikat diusoli ge eta teh maksudna meundeuk sholat zuhur sementara jelema anu berhakikat bang geus wawuheun qalbuna hadir jeung Allah nu mantak usoli teh kan ngahadirkeun Allah lantaran urang mancan terasa hadirna Allah ketika jelema nu ibadah geus ngaleungitkeun tanjakan nu opat tadi maka hadir Allah di jero hate dengan kehadiran Allah lainnya nu ngarasakeun lempang tapi Allah
lainnya nu ngarasakeun takbir tapi Allah, lainnya nu ngarasakeun gerak jeung cicing tapi Allah. Sebab Allah kan maha segala-galana, nyana ngiptakeun Allah, nyana digerakkeun ku Allah. Geus al-muharriku wal musakkin adalah Allah, geraknya na gerak Allah, cicingna na cicing Allah, deuleunya na deuleu Allah, dengenya na denge Allah. Sebab naon? Sebab di dirina hadir Allah. Ketika Allah hadir, maka innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah ketika ngajadikeun sesuatu cak Allah kun fakayakun, maka wujudlah. Maka kun fayakun Allah dibikeun ka jelema anu nyana di hadiran ku Allah. Atuh lain nyana ieu nu ngomong Allah, geus kun nyana kun Allah. Nu mantak ayang ka Banten atuh beureum bae jalain nyana ieu Allah. Ayang ka Irak atuh beureum bae nyana menjalain nyana ieu Allah. Maksudna kumaha? Maksudna ka Banten beureum datang henteu. Asal beureum bae. Tambah sos jelema nu neuleuh tanah saya tak tanah batur ukur habak coba. Maksudna naon tanyakeun usaha. Atuh calon maribut tanyakeun aju laporan deui geus ditanyakeun usaha. Anu Mang Zaid atuh geus geus ditanyakeun mah. Hi lain. Bos dek berita dan henteu engke ditagih nanyakeun goblok. Antek sing ade jeung bos mah tuh. Tanyakeun tatana saha aju ukur, urang mah nanyakeun ngukur geus. Endai ieu Pak geus diukur geus tanyakeun geus. Aju kunaon tuh? Ieu nu sabaraha dibeulina? Sanut meuli aing mah ditagih nanyakeun jeung ngukur. Aduh, puyeng aing. Diteluh bisa tak bos dah. Lah ieu urang lamun nyaritakeun alam tah digeserkeun basa etik tah. Urang ge nyai-nyayan. Heueuh oge. Ngan ulah. Naon nu mantak ulah? Ieu kan ngajina umum. Mantak bari lalagaan ge. Urang mun ngaji kos ge serius. Atuh ujianna ka imah ge geus datang ka imah langsung ka kamar bluk. Wah, cek pamajikan kunaon dia? Kunaon jadi kieu tas ngaji. Pokona mah bakal ngahakekat urang. Urang bakal ngahakekat. Mentak teu meunang ilmu hakikat dijelaskeun aslina. Sebab can wayah urangna teu masantren. Aya nu masantren ge atuh eta tadi ngan umur masantrenna doang nu kebel. Jadi pondokna mah nyaeta teh kos kitu. Ye pancen kiai sok sombong. Sia ulah sok aju ngagetak ka aing kadeuleu kitabna Pansaparis, salembar aya coretan 2 lembar eueuh. Salembar aya 2 lembar itu pancatan dah eta kos kitu. Berarti sia teu istiqomah eta. Atuh ai kitu onam. Sia sok aju ka aing teh jeneng duh kiai sok sombong. Lain sombong deuleu kitab sia. Malah tafsir Munir sia ka mana? Eueuh, di kuan? Dijual pakai nganjang tuh kan. Tapi ja geus kos kitu bae geus rada nyai-nyayan tuh. Mantak lamun urang ngaguru ka guru mursyid. Ngeunaheun bakalna sebab naon? Cara-cara ngahakekatna dibere nyaho kuyan. Seetik bae tadi tah. Atuh kunaon make jeung heseen amat kabelenggu ku syariat. Ja di alam arwah roh urang geus wauheun jeung Allah, boro-boro urang kafir ge rohna mah wauheun ka Allah. Ketika diasupkeun ka awak urang kok jadi teu wauh jeung Allah. Nu tadi dunia makhluk nafsu jeung setan ngahalangan ka wauh roh ka Allah. Ketika nu eta geus dipikeun bray ngagebray ieu teh eueuh tabir eueuh halang. Jih, atuh jeung Allah mah atuh geus teu make syariat. Harti teu make syariat teu usul jeung Allah. Jangan salat tagalinnya anak Allah. Mantak sa Siti Jenar dipanggil Jenar ka dieu, eueuh Jenar ge Allah. Allah ka dieu, eueuh Allah ge Jenar. Eta hese, saudara manunggaling kaula Gusti. Bernyat-nyatu antara dirinya jeung Allah. Sasar teh urang ngomong kos gitu. Emang teh sasar atuh sasar sebab naon? Urang mah muhdasah. Urang mah hadis, Allah mah godim. Masa ngahiji nu godim jeung nu hadis? Nah di dieu nu urang khawatir. Ieu kan menceritakeun perasaan.
eta menyertakeun wujud kidam bako maqala bal haris kiamun eta masa kadar kembang lisan tama budak leutik ge bisa wujud kidam bako maqala batun lilawadisi kembang lisan nama jahit tauhid nama lain eta nyulusukna perasaan yakin ke jero gelbu di awak urang aya golbu di jero golbu teh aya sir aya golbu mah ieu mah sonubari bentukna okos buah sonubari ketika dioperasi aya jalain eta tapi eusi kandungan eta di awak urang jasad aya daging aya naon garang-garana kulit aya daging aya getih aya tulang di jerona aya rohan geus di awak urang aya roh di kolbu urang aya sir hijikeun gerage roh jeung sir eta lah ngahijikeun eta frekuensina ketika aku roh jeung sir maka bakal muka blak muka syafah ngaranna mentak isuk-isuk muka calana muka hasyafah bari utek-utekan atuh teh kudu subuh bae cak abi berojak mah kapan maunya aja luar biasa atuh emangnya nama beuki nu muka hasyafah jerawat. Nah jadi balik deui roh urang mah geus baueun jeung Allah nu mentak teu nyambungna jeung Allah asa jauh Allah dunia makhluk nafsu setan maka Allah ngutus rasul supaya miceunan halang rasul mah geus maksum langsungnya nama jeung Allah baena naon maka lantaran rasul uswatun hasanah Allah ngadamel peniru rasul ialah wali mahfuz lamun wali lamun rasul maksum lamun wali mahfuz ketika orang bisa kitu ngalengitkeun keterjalan dunia makhluk nafsu setan maka urang teh hadir di Allah kamana bae aya Allah mapib jubati ilallah dan di jubak wal kecuali Allah bae nah eta lamun geus kos kitu ngaranna berhakikat geus lempangna lain aing Allah diukna lain aing Allah nu salat takbir lain aing Allah bae kabeh hakikat mah jeneng Allah urang ge lamun nyarita budak tabrakan masyaallah ai sebabna mah eta ge nyana kenceng teh ieu naik mobil motorna ai hakikatna mah teh geus di ditu mah teh Allah kan urang ge berbicara hakikat mah kitu bae aduh eta budak kawin jeung nu geulis padahal mah jajore beungeut nama ai sebabna mah nu mantak eta nyana beungeut jajore kawin ka nu geulis barahan sebab hakikatna mah geus nang Allah bae ngahijikeun ai ku Allah dibere bogoheun mah sanajan geulis ka beungeut perang atuh bogoh bae padahal mah beungeut perang atuh nang Allah ku ari kamari ieu urang resep kada cincin jante brek dibere resep ku Gusti Allah hese dengalengitkeun anak aya satu rahasia naon rahasiana hanya warasikhuna jelema anu nancep hatena anu dibere nyaho ku Gusti Allah ieu rahasiana kamari resep kana cincin ku ari bau resep jasa malah lain sakadar resep ajunyana nampung cincin sanggeusna nampung waduh dijualan ku nyana dicek ku nyana make nit waduh anu make HP trek anu diadukeun ngagenyai macem-macem kita nangza jadi resep guari tanang Allah isu pageto dipicen deui ka resep hanya Allah segala-galana eta kan hakikat nama nang Allah. Nah urang guari bicara hakikat berarti lantaran jadi wali geus lamun urang guari bicara hakikat tinggalkeun syariat namantak eueuh heula jelema nu geus datang ka hakikat mah ketika dina jual beli barang najis teh haram dijual contoh di pabrik peternakan ayam di peternakan aya tai kotok
didinya dibutuhkan ku para petani. Ketika para petani datang ke pabrik dek melitai kotok transaksi lah sakarung aja pendek sakarung seperti sekarang tuh nyawan yang nama jasok melipan dasarnya na jurigna 4.000 sakarung dijual belikan jadilah melitai kotok sakarung 4.000 dibawa ke sawah haju dipakai nyerubuk eta teh kapan barang najis tesa dijual belikan anak maka ketika dipakai surubuk teu mangfaat bagus mah bagus ternyata hapa bagus mah bagus barang geus reuneu keluar datang lagi itu bangkong bagus mah bagus barang keluar parena datang lah keong dan lain sebagainya angin teh banjir teh sebab naon urang nu nyieun ulah helah atuh cek dina patul muin ulah kitu atuh kumaha ai nu mentek diela supaya sacek syariat kumaha carana kieu atuh lantaran barang najis batu bisa dijual belikan petani ngomong ke orang peternakan aing butuh ye butuh naon butuh tai kotok ngan pantai kotok mah teu meunang dijual belikan sebab najis haram teu sah deui kieu bae atuh aing butuh tatai kotok nya Haju aing bere atuh ku sia teu naon cak anu di pabrik peternakan teh talos jang sia tai kotok sia butuh tai kotok na sabaraha aing butuh 100 karung atuh teu naon nu penting mah nu muatanana sakarung bere 4.000 kartid teh los tajang sia-sia butuh 100 karung butuh ngan pan aing boga karyawan tah nu ngasup-ngasupkeun nang geus bae tuh nyana upahan sakarung 4.000 naon bedana sebenarnya mah jeung tadi ayo tadi mah jual beli terima ngajual ayo mah lain tah aing mere tai kotok ngan eta karyawan aing bere upah ngarunganna sakarung 4.000 tapi nu pertama mah haram nu kadua mah teu helah ngaranna nu leuwih hebat deui mah kieu pak ye ieu naon ye ieu di karungan ieu teh kotok waduh aing butuh karung aing mah teh aing meuli karung ieu sabaraha teh karung ji teh mah teh kotokan sebodoh teh mah teh kotok ieu pokona mah aing mah butuh karung teh sabaraha teh karungna 4.000 ceknya aya salembar he geus atuh tah bos aing mah ngajual karung teh kotokna mah los jang sia leuwih mantap kan cak aja bener oge ieu je tuh jadi dikutak-katik mah ngeunaheun bae nu urang lamun nyaho kana syariat mah meunang eta kos kitu mang meuli karung ya kula tadi membeli tama mangan mutan najis kan mutan najis itu bisa dikumbah tama karung menang kula meuli karung 100 karung sakaruna 4.000 eta teh kotokna los can sia tang bogana padahal mah galer kidul ngulon wetan ge emang teh kotok bae aduh cak ahli hakikat lah baraloon kabeh ge anu pertama jual beli bloon lantaran barang najis nu kadua ge dihelah atuh jangan nyahoon Allah mah sia kajen ngomong ka kalar ge kieu ge sia butuh teh kotok blon sadajan sia ngomong karung sabaraha duit tak karung 4.000 geus aing meuli karung lah cak Allah aing nyaho sia butuh teh kotok cak ahli hakikat lah geus teu beres tuh kan kurang lamun ngaji patul muin mah bisa diulah helah ketika urang nyaritakeun hakikat haram bae geus ahli hakikat bahkan ahli waro haram embungeun nya nama kos kitu je ieu mah halal nah los ya kakarak datang ka patul muin ngajina aing mah geus datang ka aras boh luhur amat sia-sia aing pokona mah aing mah teu da tuh kuari malamun aya jelema nyaritakeun caksa cenah eta duit ti pamarentah teh haram blon eta mah kiaina anu ngaharam-haram duit pamarentah haram bolon kuari malamun kieu mah urang disumbang ti Australia eta duit teh haram lantaran ti kafir asupkeun lama ke proposal ke pemerintah di pemerintah makan duit teh halal geus duit duit haram dihijikeun jeung duit pemerintah anu halal sarua jeung anu mustamal dihijikeun anu mutlak ka bawa mutlak ceknya teh jadi halal
bisa itu bisa bae sok jeung dalilna Aisyah beuki mah wari ayeuna mah terus bae urang deuk naon di mana haramna cenah duit pamarentah teh ja urang teh kapan ieu ayeuna ngagungkeun ngaluhurkeun berjuang sedengkeun berjuang teh tanpa duit mah kumaha atuh teu jalan sebab aya perongkosan. Nah ieu mah ulang mah carita syariat bae urang berjuang di negara dibere ku negara ieu teh kapan upah ti negara saha nu ngaharamkeun ja halal baik-baik halal proposal ke pemerintah halal baik syariat mah masalah ketika dibalikeun kali hakikat eta mah cai kieu sakali cai kieu bae sebab eta pemerintah meunang na teh agapan tina pajak ai pajak mah eta mah ijma ulama seluruh ulama sahabat kabeh ngaharamkeun deuk dihulah deuk dihela ka mana bae ge eta mah urusanna pikir halal halal cak pikir cak syariat haram bae sakali ente ngadahar duit pemerintah tek ceuli datang ka bisa khusus salat buktikeun guari mui mana anu khusus depag mana anu khusus bupati mana nu khusus salatna oh cenah ulah nu kos kitu atuh kiai mana anu sok ke pendopo justru tanyakeun gaji pendi puguh barang balik di pendopo ge ngana ngageremetna sial teh bupati cenah nek bere 3 juta ing 300 teu nganggap ka aing bolon jasa nanyakeun gaji podoli mah nya nama bener 3 juta kunaon dibeda-beda tolol tah awas ya ku aing protes ka jeung kumaha ge teu nyadar bahwa nya nama lain kiai eta maksudna lain husu enak kos kitu tah aju orang datang dari diundang ku camat aju berkatna leutik camat pelit aju berkatna gede beu pantes bae gede ge camat ieu dikira husuna nya moal bisa bensin kos kitu jadi kajenteun ngaler ngidul ngeten ngulon geus sakali haram-haram bae ahli hakikat ngaranna nu mantak sedakok mambungeun leumpang di jalan raya nang pamarentahnya nama kudu di sisi bae embungeun ngaharamkeun jang dirina leumpang di jalan nang ngabangun pamarentah tuturkeun ku sia ahli hakikat modar bisa sia ayo moal gaudag ahli hakikat mah ketika jana nanya kiai kunaon ngaharam-haram emang kunaon atuh jadi dalil lagi atuh leg-leg ku sia dalil ngaji naon sia atul muin ngaji naon sia Fathul Wahab Raudhah Ikna leg-leg ku sia ai kiai naon kitabna Aras oh budak geus anggeus-anggeusan tah atuh mal bisa ngomrol ahli syariat jeung ahli hakikat atuh mal bisa mandak beunang bae ku ahli hakikat da sebabnya nama geus ngolowong hatena geus eueuh akobahan nu mantak ieu mantak di dieu berarti nu mantak cicing di jero majelis berarti ngaji kajen kumaha ge teu kudu niatan nu mantak mau piring pasti endek dahar kajen kumaha ge nu mantak mau gelas atuh pasti deuk nginum nu mantak nangtung di hareup sop berarti bener salat teu kudu usoli-usoli jelema anu nangtung di hareup kemudian make usoli-usoli sarua jeung deuk nginum nyokot gelas niat kaula nyokot gelas deuk nginum cai panas jeung deui lamun panas teuing deuk di lambon make nu tiis abe sedeng cak pamajikan ka urang kagerogol yuk niat palempang sorangan teh kudu dibuktikan kitulah kama qala Hujjatul Islam Al-Ghazali ente lamun can datang ka hakikat kitu bae riweuh terbelenggu lah ente ku hakikat ku syariat kitu terbelenggu ku syariat capek ente ibadah make syariat coba make hakikat mantep jasa geus urang teh kudu tual-tual ka pamajikan asal urang kadinya pamajikan aya bae dicemplak siap berarti henteu kudu mama siap enggak sih capek tah ngomong kos kitu mah mama siap kan atuh siap mama juga udah buka celananya belum udah buka dulu dong angel sama kos kitu mah atuh geus bae asal kadinya goblok krewek beres aduh jadi dibujeng enggalna bae hakikat mah teu kudu pupuleupan palipidaan nah ieu mah keur carita ngan urang mah keur carita syariat nu geus datang ka hakikat ge tetep bae make hakikatna jang sorangan bae ketika dinu loba jelema mau sok ka hakikatan padahal geus datang tetep nu ditembongkeun kudu syariat bae sanajan sakali waktu mah kanyahoan poho meureun nyana tapi ketika nyana itu di halayak rame syariat bae
sebab naon engke berbeda nyana salat dina hakikat mah bakal berbeda. Naon sebabna berbeda teh sebabnya nama aya dina kalazatan jeung kang mantak rata-rata jelema nu geus datang ka hakikat mah carang daekeun jadi imam jarang. Sebab naon? Ayat terbelenggu. Ai imam mah pan eueuh. Ai urang mah pan lain satungtung aing hirup aing bae jadi imam. Sia mah udah jadi imam, geus dikontrak ya ku aing mimbar. Datang ka aing paeh, bloon teh jelema. Guys, panjang dongengna jeung kaharti ge kurang lamun dicaritakeun hakikat mah kaharti. Bakal kaharti sebab tina roh geus kos kitu tinggal miceunan doang kan. Cara miceunanna ya dituntun ku guru. Nu mantek teu bisa lamun guru. Oh nya, roh urang geus wauheun jeung Allah. Nu mantek teu nyambung kahalangan ku dunia makhluk jeung setan. Maka urang piceunana tu cintana terhadap dunia makhluk nafsu jeung setan. Sa anu bisa guru mursyid tungtunlah sebabnya geus dihon ka Allah. Tinggal gitu doang kan tah rumusna kuari manggeus jadi hakikat manehanana tidak menutup kemungkinan jelema nu geus berhakikat turun deui morosot jadi bersyariat deui lantaran aya gangguan-gangguan kurang kumaha kibar siso nu mantak pamal mapuduana pun jelema nu teu soledat jadi turun deui tina hakikat kana syariat anu mahfudna teh bil harfi ku huruf porenganan ieu teh isyarah kana hakikat aya jelema hakikat bizat aya hakikat bil asma aya hakikat bil sifat maka hiji-hijina huruf nuduhkeun kana ngabedol tina hakikat aya anu kaluar hakikat ku sebab bil harfi hurufna min teh manana ibtidail goyah lamun ila manana intihail goyah saeutik pisan kurang lamun digunakeun kana ibtida fil makan kitu kana intiha fil makan geus atuh aya jelema wali kagoda ku min min ibtidaul goyah timimitin ku ibtida padahal menyenang geus nguat-nguatkeun maneh aya dina hakikat nikmat tapi turun deui contoh nama ya jelema geus geunaheun jasa sanajan can datang ka hakikat nyana balik di pondok magan ngaji jeung santri nikmat luar biasa ka imah ka majlis ka mushola ka imah ka majlis ka masjid kitu bae ternyata dijamin ku Gusti Allah kabladina ya anu datang ti pihak partai sakali dua kali tilu kali kabong broy nyana ku dunia nah ieulah jelema anu istiqomah dina magahan ngaji kuari ieu mahfud bil harfi lantaran kadatangan ku min tuh goyang geus tanyakeun ku tamu Waalaikumsalam salam mamana teu aya ka mana nuju kampanye cak tamu sial amat ti mama kampanye partai naon ceng Golkar nyana asup ka Golkar mama gua emang di pasian naon Vespa wartos nama cenah hayang Avanza ngan duka kumaha ke maksudna transaksina maksudna jahayang ngali cenah eta ge atos ti Vespa mah kana mio atos ti mio hayang Avanza nembe ka peser sedan butut teu lempang sedan bututna hayang Avanza entos Avanza hayang kawin deui waduh bimrotin jamilatin eueuh nu ngaminan Allahumma zawidni imratan jamilatan eueuh nu ngawinan jangnyana doang sorangan nah iya kaganggu udah mantak mah mayufadu bimin wa ila nah iyalah min isyarah kana ngaganggu jeung ngahandapkeun kana kahakikatan nu mantak lamun teu diperangan sampai paeh cek Kangjeng Nabi urang mulai ku hadibil jihadil akbar setelah jihadil asgor perang di medan laga masa kedeng mungkin sapoe mungkin 3 poe seminggu setahun tapi merangan nafsu mah ila khurujir ruh ngagilak setik turun ya Allah mentak makin gadituna makin bunggaul jeung jelema makin gadituna makin nyorangan tapi jelema makin memburu aya naon sih nyanana embungeun tapi diburu ku jelema aya rahasian di jerona nyanana hayang jeung Allah bae iyalah mayufadu bimin wa ila
wa an wallahu alam bissawab.